Kuring apal tanggung jawab guru teh teu sagawaya. Teu bisa heureuy mun urang boga predikat guru teh. Sanajan lain di sakola kuring anger disebut bu guru. Mun ka majelis ku tatangga anger we osok disebut bu guru. Apal kuring ge yen guru teh pahlawan cenah mah. Pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi naha, ongko kuring teh pahlawan, tapi da kanyeri jeung beban jadi guru teh kacida perihna, kacida hesena. Komo di zaman kiwari mah, yang hareupan budak ayeuna nu mental jeung karakterna geus kabawakeun ku pangaruh globalisasi. Geus luntur tah etika tata krama anu dicenah dijunjung luhur. Budak ayeuna mah teu ngahargaan saeutik-eutik acan ka kuring. Di dieu kuring mikir naha emang salah kuring nu teu balik ngajarna atawa emang budak-budakna anu geus teu apal naon nu ngaranna sopan santun teh. Kuring geus nyangan cara naon wae anu bisa dipake keur ngajar ngarah budak teh bisa kana pangajaranna. Tapi naha geuning budakna mah kalah jongjon we nyooh jeung babaturan ngadengikeun lalaguan. Ayu waktuna ditanya ngahuleung teu apal naon-naon acan nu geus diajarkeun. Kolotna protes ka kuring pajar cenah kuring teu baleg ngajarna. Ieu teh heueuh kuring teu baleg atau budak panehna nu salah teu geus teu bisa ngahargaan guru sorangan. Ka kantor pupuhu sakola ngadu cenah kuring guru nu teu baleg. Astagfirullahalazim, Gusti nu Maha Uninga kudu kumaha kuring yang hareupan nu kitu. Pantes kitu kuring teh disebut pahlawan jiga kieu wae. Iwal ti sabar jeung sabar nu bisa nyemangatan diri ieu. Kuring ngarasa salah, tapi kuring teh geus usaha ngarubah ngadidik budak yen bisa apal deui kanu ngaranna etika. Tapi untungna aya keneh hiji dua budak anu bisa jadi semangat kuring dina ngajar ieu budak nu dididik ku kolotna. Budak nu ngarti kana etika nu nyieun diri ieu semangat yen kuring teh kudu bisa ngadidik nu lain meh hade kalakuanna jeung teu ninggalkeun sopan santun anu jadi pangaweruh pangluhurna.